wabarakatuh. Sampurasun, ngulujeng enjing, ngulujeng patapang sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna urang diajar di tema 3 nyaeta ngeunaan tokoh pinunjul. Aya oge tujuan pembelajaranana kanggo dinten ayeuna nyaeta siswa bisa ngajelaskeun sacara ringkes keunggulan-keunggulan tokoh pinunjul tina bacaan. Tah, materi kanggo dinten ayeuna anu bakal dibahas nyaeta ngeunaan biografi jeung otobiografi. Biografi nyaeta riwayat hirup hiji jalma anu ditulis ku jalma sejen. Jalma anu ditulis biografina biasana nyaeta tokoh pinunjul atawa tokoh anu onjoy atawa tokoh anu gede jasana dina widangna. Sedengkeun otobiografi nyaeta sarua-sarua keneh jenis biografi ngan ditulisna ku sorangan. Otobiografi ditulis ku anu boga lalakon. Contohna misalna gali ngajieun atau nulis otobiografi ngeunaan diri gali sorangan. Atawa Ibu Guru Widi nyeratkeun biografi perkawis diri Ibu Widi ku anjeunna sorangan. Tah, hidup oge bisa nyusun otobiografi asal kayang. Apan anu terang kana lalakon hirup diri hidup teh nyaeta diri hidup sorangan. Tah ieu aya contoh biografi ngeunaan salah sahiji tokoh pinunjul. Nyaeta tokohna aya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara teh nyaeta salah sahiji tokoh pinunjul anu gede jasana dina widang pendidikan. Jasana karasa ku urang dugi ka ayeuna ieu nyaeta biografi Ki Hajar Dewantara. Urang bisa nyaho ngeunaan kahirupan Ki Hajar Dewantara nyaeta tina maca biografina. Perjuangan Ki Hajar Dewantara karasa pisan dugi ka ayeuna ngeunaan dina widang pendidikan ya. Urang sadayana bisa diajar, bisa meunangkeun pendidikan nyaeta berkat jasana Ki Hajar Dewantara. Nah, ayeuna ku hidup mangga dibaca contoh biografi sejenna aya dina buku paketna di halaman 40 dugi ke 41 nyaeta ngeunaan anu judulna Pak Ajip Budayawan Kahot. Peku hidup baca biografina saha Pak Ajip teh ya. Ku hidup baca biografina dugi karengse saatosna hidup maca biografi ngeunaan Pak Ajip Budayawan Kahot. Peku hidup kerja oge latihanana nyaeta aya di latihan hiji hidup jawab pananya-pananya ngeunaan eusi bacaan nu tadi ku hidup dibaca nyaeta judulna ngeunaan Pak Ajip Budayawan Kahot. Sakitu wae pangajaran kanggo dinten ayeuna. Mudah-mudahan naon tos didugikeun ku hidup tiasa dipihartos tong hilap oge tugas-tugasna dikerjakeun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.